mah make jalur VIP, make jalur festival, sekarang mah jalur jajan heula we lah nya. Manggi we teh tukang bakso di hareupeun gerbang pisan hargana teh mung 13.000. Aduh kan ieu di dieu mah suasana mah mendukung pisan ke bakso teh barudak keur mah panas yang lantri jelema. Barang di slogan teh alah sia mah ada meuli ada kieu aing mah meuli moleleng. Mundur saeutik itu tukang gorengan cenah teh lieu teh hijian hargana teh mung 1.000. Ari si kami mah lamun kadaharan bala-bala teh bala-balana hiji tapi cekekna sakintal barudak. Iyalah lamun apa tukang gorengan kieu merek mau sangwe teh mah samejikom geura ah. Sabeulana teh tukang bumbuahan rujak cenah teh. Mau lieu teh seporsi make bumbu sing loba hargana teh mung 10.000. Injik mah 50 juta kali barudak kita mendingan angeunat teh. Aduh kan ieu walaupun di kota tapi aya konser tapi bener sih kadaharan mah ngareurna jeung marura di barudak. Mundur saeutik tukang cimol cenah teh. Mau lieu teh sepelastik hargana teh mung 5.000. Aloy si cimol nahaneut di jaba bararada. Ngejer liasina teh waduh kan. Ieu teh mendingan